kade ulah wani-wani bisi aya di lingkungan urang jalmana sok rajin barang bere tuluy hiji waktu manehna nyieun 2 rakaat kade ulah wani-wani nyacan kan jalma nu berehan mah jalma berehan mah najan aya kecanda kana kasalahan naon bae tapi bijil kasalahan ti jalma berehan kade ulah wani nyacan ku Kang Jeung Nabi dicarek nu berehan mah naon sababna fa innallaha dasanya Gusti Allah dasanya na Gusti Allah akhidun eta anu nyekel biadihi kana leungeun jalma berehan ku Allah dicekel leungeunna naon maksud setiap naon dicekel teh kullama asura dina setiap dosa itu sahih ai asura terpleset ti soledat naon maksudna ti soledat dina dosa setiap jalma berehan nyieun dosa maka ku Allah dicekel di leungeunna dibere taufik dibere hidayah dikiparatah naon tah jalma berehan